kumaha yang dia jalan kan duit udah sekarang kita mau kawin dulu. Sudah ngantuk di teh Sinta. Beresan gimana? Ini asal gua urut na ieu teh. Boga parawan hiji-hijina pagawean ngulin we jang ngulin. Mak. Naon geulis? Tadi emakku naon ki ngajanda. Hai maneh kunaon Siti sok kene geus ngomong janda-janda. Nak mata hayang kawin deui kitu. Ih, maneh mah jeung ngomong kadinya deui. Emang kunaon ini teh mah kawin deui? Tupan meh aya ieu meh nu mere jang meuli jajan. Jeung meuli sabun meh teu nganyukan rasa teh Sinta. Lain nang hubunganana jeung mah hayang kawin deui, lain maneh atuh nu neangan disalakieun keur maneh ari mah geus kolot era. Macan hayang sok we emak. Hari tuh, Aku mak, dek ulin we abi mah. ai maneh ngan ulin we neng, lain bantuan beberes geura. Jeung minta kawin ka inungna aya oge manehna nu geus wayahna neang pijodoheun teh. Pesin, Pak. Bentar. Ada nganyuk. Tekin. Pagawean teh. Atupan kumaha deui teh bagus. Ieu mana kita kawin ayo. Pakai tahe sauge, anta teh ari-ari mun, anta. Terus aprondong. Tangan kun ngacak-ngacak. Lu bener jajan naon? Yang sebelah. Tuh, tak kudu nyabakan eta ari-ari meuli sebelah. Eta dia. Ya, inung maneh teh hutang lagi geus gede, ari teh cari maneh dieu. Gerasok pangleangankeun jodoh eta inung maneh teh. Atau arek dipangleangankeun ku teteh. Lu pangangan teh lah ku teteh. Ieu aya jang inung maneh mah aya. Betul. Kenalkeun we. Tapi da moal inung maneh mah. Kasaheula. Oke, aya urang itenkeun arek dibere nomorna atawa Hangkeul kasih imam mun ka dieu obrolkeun we. bae Asih salah ku abi mah heuh. arek mah seblak teh. Sok we teh ngadamel heula we ka abi ka dieu deui. Oh. Ayeuna mah abi bade ka ditu nya. Assalamualaikum. Salam. Penting ke mana? Di ketemuan nih dia. Pokoknya rek gapleh heuh penting teh. Baru udah siap, rek rambol. Terus bawa tarikmu buat Pan gapleh rek kamu. Ada orang yang gapleh tuh. parawa aci. Masa penting dari rek nang rambol. Pacuk urang mah hayang gapleh. Rumah anak Prarudat. Dengan jodoh ka mana ieu teh? Naon ini deh? Dengan jodoh ka Pasti mana? mah manehnya. Pasti mah. Apa? Da apa teh? Ngalieur sih mah ngajada wae cing mah da apaleun Adalah sareng tuh maneh teh juga. jada. Ngalieur. Dia kunaon? Itu jodoh jang si emak. Karunya janda wae. Ayo gerak kawinkeun atuh si emak teh pangneangan deui. Kapan eueun? Geus suatu kawin jeung sisan lah. Nah, Orang itu, amit-amit saya teh hidung. Kayak mana boga aja. orang berdiri juga manis ngaco, loba nu suka Iya, dia ada Oh, taman. gula. Tuh, Eh, udah aku beneran. panengankeun lah, panengankeun. Tuh panengankeun ku maneh. Atuh da resep di internet loh. Saha berondong Kang Jajang. Kang Jajang gawe di kota. Euy, sorry eta saya nu ngomongkeun kieu. Saha euy nu ngomongkeun urang ieu teh? Di eta mah maneh resep ka berondong. Teu apa nih eta teh hatri. hati. Tahu bener teh nu mana yang kaberondong. Mun selera teh empat ka budak mora itu yang kumaha upat. Da urang gak yang om-om emangnya. Ini jangan yang berondong om-om. Eh jigan deui eta di menikah berondong. Teu apa kalau pokona mah hayang ka Kau Kang dina umur geus Jajang. jauh atuh beda lagi 20 tahun kumaha. Itu bener. Di Dasinta. Urang hanyut, urang hanyut. Ieu mikiran ini sorangan dia. Teu hatri ku polahna.
Allah mah nu penting mangke dibayar nah da moal nepi ka ngajual tanah atuh mayar teh. Atuh da nu kamari geus dibayar sok bayar heula nu kamari kakari nganyuk deui. Nah hari maneh jika nu kabatur wae da mau kabur urang teh atuh. Heeh, sok atuh sok. Tong loba teuing. Ieu sabaraha? 5.000, Ya, 4.000. digaropet kieu. Nya entong bae, entong. Bae lah da nganyuk kieu lah bae. Nah. Sabaraha tah ini? 8.000. Heeh. Tong bali zaman dulu dah tuh udah dibayar coge. Bae tah palastik kan diberen gede. Nah, diberen palastik kan gede. Emang dibari halal juga. Apa ada ini kagak dibayar? Nganyuk wae maneh cenah hingga bukan laki. Hubungan nganyuk jeung boga salaki naon Sinta? Apa nih aya nu pangusahakeun? Wah sudah lain namu pan kan jodoh nameureun. Aya neanga teu di teh mah aja buah boga jodoh keukeuh. Ieu teh ikhlas nu teu. Bae juga tadi tuh ah. Ari sisi ti boga utang teu. Dah ada jalan tuh. Eh kemana ini? Kata cai heula. What? Kelan itu kawan. Sok itu. Itu tujuannya. Ayo. Nah, jadi yuk. Nganyuk. Si mama hayo koy nganyuk. Terus Cek abi ge cing boga salaki mah teh geura teu nganyukuan anu ngabiayaan. teu maneh teu tukang warung nari tang kawin we. Harapan mah ku resep ka Kang Jajang. Udah boga duit tadi Matakan mate. naon hubunganna kawin jeung nganyuk. Ane aya nu ngabiayaan mah mati. Mereka nu aya nu ngabiayaan. Ya aha kawin we resep ka Kang Jajang teh kok. Hah? Sia? Maka budak ngora